Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deh ye. Urang naraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu ngejar carios si Oteh Tuyul Toloheor. Di dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu setia manco kan dongeng Mang. Di mana we ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin oge dilalancarakeun sagarupinanya salamina aya dina panang tayungna Allah Subhanahu wa taala. Atuh tong hilap ero rojong ditarwelan tomol sukrep di subreknya. Atuh mangga oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si Oteh Tuyul Toloheor wilujeng ngadangukeun prung ah. Mitra kaum dangu atuh eta duit teh ku bimah teh rek dibeurikeun bae cenah kana beas. Harita bimah teh nyalukan deui si Omot. Rek dititah ka warung we cenah. Omod, lamun nya ieu duit teh memang bener duit pamere. Jik atuh geura ka warung, beurikeun beas 1 kilo 2 kiloeun mah. Nya mah urang beulikeun kana beas atuh, cikan kadiekeun duitna. Cek si Omot nyampeurkeun bari menta duitna. Kitu-kitu oge si Omot teh najan budak bandel ari dititah mah henteu hese sok hampang birit we. Geus narima duit mah kencring wae atuh eta si Omot teh init ka warung. Warung teh teu pati jauh nyaeta warung Nabi Enok. Nu sok ngajual kaya-kayaning kebutuhan pokok mitra. Tapi ka warung atuh dibagiakeun ku Binok. Ai geuning maneh Omod. Narek naon dik barang meuli. Nah boga duitna ieu. Nya boga atuh nah di bibi. Ka uing teh sok nyangka teu boga duit sagala tuh kapan ieu mawa duitna ieu. Ugu gere butuh beas si emak atuh. Nah aya beasna nya aya. Nya ditanya sote bisi teu boga duit. Isi arek nganjuk. Kapan bibi mah moal mereka nyukeun mah. Sabaraha kilo butuhna beas teh? 2 kilo ge cukup atuh. Da duitna ge ukur sakieu yeuh. Nya heug kadagor atuh sakedeung. Binok cekua biasa we ngaladangan song atuh beas 2 kilo teh dibikeun. Geus kitu mah kencring bae ninggalkeun eta warung si Omot teh rek balik di ka imah sakeur jongjon leumpang. Si Omot teh kaget sabab aya cirim anu ngajorelat. Rupana teh kawas budak make cawat we. Puguh we pikeun si Omot teh kaget. Nah saha cenah bawa si Oteh gitu. Aya nu ngajorelat. Nya kawas budak make cawat pungkul kalebah ditu tuh. Kadapuran awi moal kitu si Oteh nuturkeun atuh. Si Omot teh penasaran laju we nyampeurkeun ka dapuran awi. Barang di teangan tetela eueuh sasaha. Nah ka mana da jelas buku ngoliwatna teh ka dieu atuh moal kitu si Oteh ngaheureuyan da si kurang ajar teh. Si Omot geus keruhan kitu mah terus we maneh teh ninggalkeun eta dapuran awi kebaat lumampah rek balik ka imahna. Barang tepi ka imah basaret kana tangkal jamu tetela geuning si Oteh teh keur nyampak we keur hees di berana keur. Alah si kurang ajar bener ngulinkeun yeuh. Geuning geus sampak hees. Oteh sia. Montong ngaheureuyan deuleuy. Si Oteh anu keur sareti berang rada kelilir. Nya bentaret ka handap tetela geuning aya si Omot anu gogorokan. Atuh cerelat maneh teh turun pok tumanya. Nah aya naon maneh teh? Uing keur ngeunah-ngeunah hees dihudangkeun sagala rupa. Montong ngaheureuyan sia teh. Nah tadi maneh kulawat kaliwat deuleu. Pasad dewek di warung atuh nyumput kana dapuran haur sagala rupa napi kiwari pura-pura hees. Saha nu pura-pura hees? Uing mah kita tadi ge hees we dalah hurun tangkal jamu teu ka mana-mana ari maneh sok araja wae. Kitu atuh. Nah saha atuh tadi teh? Aya nu kawas maneh euy. Katempo ngajorelat terus nguliwat kana dapuran awi dapuran haur atuh. Bawa meureun aya sabangsa uing.
Hanya ulah aneh atuh da kapan meureun loba ari tuyul teh da kapan dikukut ku jelema euy. Hehehe. Kan bae atuh kitu mah lain maneh mah sugan teh maneh ngaheurian dewek atuh. Ya dewek mikeun beas euy si emak kudu nyangu. Cek si Omot teh papanjangan supaya ka jero imah pikeun beas ka indungna. Mitra kaum dangu urang caturkeun di warung Bienok anu sabada ngaladangan si Omot can narima deui anu sejen atawa narima kadatangan nu balanja anu sejen. Barang keur ngitung duit, karasa bulu punuk teh maneh bating puringkak. Lumayan geningan payu oge dagang teh. Laris manis Tanjung Kimpu, dagang laris duit ngumpul. Alah, tapi maneh bating puringkak bulu punuk teh. Ngaya naon ieu teh nya? Cek eta Bienok bade cuang cileung ka sabudeureun eta tempat. Sabuku kaayaan teh kapan masih keneh beurang, tapi na cenah bet bating puringkak kawas aya curi ki sagala rupa. Nah, ini asa pika keungeun ieu teh. Kapan masih keneh beurang? Moal kitu kawiri-wiri aya si Omot. Budak bandel, budak padagong, budak baong, masuk kulina teh kaleuweung jeung ka kebon. Bawa mawa jurig da budak teh. Da nya da si eta mah. Pasti baturna ge juri gungkul kangaranan resep ngador kanu kitu mah. Alah. Nya ieu mani pikaseunan pika keungeun kieu. Cek Bienok langsung nutupkeun lacina. Maneh teh gura-giru maneh teh ngageroan kanu jadi salakina sabab cenah di warung teh asa ku keung teuing. Atuh gancang eta salakina teh nyampeurkeun unalan teh Mang Usman. Aya naon atuh teh? Bat gagura-garo sagarupa kapan kami teh keur gegero. Kadi heula sakedeung ieu bapakna. Boga abi mah asa keungkeung teuing bulu punuk mani pating puringkak. Nya kapan kayaan teh masih keneh beurang. Tapi kawiri aya si Omot datang balanja, kayaan teh jadi kasieun. Naon hubunganana atuh jeung si Somod? Si Somod mah lain jurig. Najan katempona kucal ku leuheu. Heueuh kitu. Tapi da lain jurig atuh jelema. Nya. Kan kapan akang oge geus apa bapana ieu bapana dengekeun. Kapan si Omod teh bigawena teh ukur ngador. Ulina teh kaleuweung jeung ka kebon. Boa. Nya sobatna teh juri gungkul, dikukuntit ku juri gungkul. Nah ka dieu milu tah kitu. Suka mana bae ari maneh mah atuh nok. Karasaan wungkul meureunnan. Pira ku atuh si Omod ditutur-tutur ku jurig najan ulina kaleuweung jeung ka kebon. Teh nyana rambung maneh mah. Geus kami mere ka tukang deui can beres keur gawe ya. Kapan kumaha teh ditah gegero atuh. Kekeh da kelanan dagoan salak sakedeung. Sok ku bapana rasakeun nah ting bari peringkak kitu karasa bisi nyarasana biwungkul. Mang Usman sakadapan mengahulang bade ngarasakeun kaayaan. Bener we karasa kumaha teh bulu punukna mani pating puringkak. Netelakeun kaayaan teh pika keungeun. Kumaha ieu bapana kumaha karasa? Nah karasa tengah hulang kitu. Nya lah karasa ya gogena ieu teh naon nya? Bet pating sariak bulu punuk. Sisinglar atuh mentong cicing bae. Anya bapana anu sisinglar mah puguh abi mah teh bisa nanaon ieu. Sok atuh babacaan, pangnyinglarkeun. Ewer dina gawir. Jurig nu ngancik sisi kuburan. Nu ngajedog di mana karepna? Ulah rek baru ganggu, jurig nyingkir, setan nyingkah. Horsa. Gitu mitra minangka eta sisinglar Mang Usman teh. Tapi barang geus sisinglar oge tetep karasa pika keungeun bulu punukna teh tuluy pating puringkak. Ai nah jampe teh temen tuh nya alah. Anya araraneh teuing nok. Bener beureun aya jurig nyiliwuri yeuh ka dieu yeuh. Alah kumaha atuh ari geus kieu bapana. Moal kitu aya anu jahil mah anu hara ka urang. Nya kuram kirim marabunan warung urang ngarah teu payu. Ulah waka si Udon. Datang tu bisi mah jurig anu ngaliwat we. Nyimpang ka dieu bisi hayangeun jajan. Hari bapana sok ka mana karep. Pira ku aya jurig hayang jajan sagarupa. Moal naon meureun lah. Geus mentong dirarasakeun lah, keun bae. Teu beurang.
Lamun kitu ti peuting bisi bungkeulkan euy. Teh moal Mang Usman nyoba nenangkeun nu jadi pamajikanana. Atuh binok ge maneh teh reug-reug we dibaturan ku salakina mah. Mitra kaum dangu saanyana mah di eta warung teh memang nya aya makhluk halus atau makhluk gaib. Kajalian di sabang saning tuyul anu tadi Pak Ambrok jeung si Omod. Eta tuyul teh lain si teh mitra tapi tuyul sejen ngan bae teuing tuyul saha. Eta tuyul teh merhatikeun we ka Mang Usman jeung binok. Geus kitu mah manehna nyokot duit nu aya dina laci. Duit anu dicokot teh panggedena duit lembaran kertas. Geus hasil mah eta tuyul teh langsung we ditinggalkeun warung. Atuh berkah kayan teh hanteu pikasieun jeung pikakeungeun kiwari mah. Tah. Ayeuna mah geus teu pating puringkak bapana. Anya hanteu geuning teu karasa aya nanaon ayeuna mah. Nya meureunaan lah. Geus kasinglar lah jurig nyingkir, setan nyingkah. Nu tadi mah jampe nawe reuh-reuy. Alah, geus Ari geus teu keung mah. Kami maek neruskeun di barang gawe. Nya jika atuh ari kitu mah da ari geus teu keung mah. Nya abi ge henteu nanaon. Usman mangoroyong dewe ka tukang bikeun neruskeun di barang gawe. Atuh binok mah cenah kude nungguan warungna. Kulantaran can aya anu datang balanja atau anu barang beuri. Tetapi rajeunan binok teh ngitung deui duit anu aya dina laci. Rek dipisahkeun we sanajang isukan balanja. Basa duit dihitung hiji-hiji dipisahkeun kebeg reuasa duit lembar panggedena teh tetela geuning eueuh. Alah. Tamana aya duit panggedena duit salembar-lembarna teh? Dah jelas aya tadi mah. Aduh, palang siang duit teh geus leungit. Dara rasaan macan pikun. Inget duit teh diteundeun di belah dieu tah. Datan katambahan di nu sejen. Cek binok karasa kaget na kamana cenah eta duit teh. Piraku lamun poho mah dasasan pikun. Binok atuh geus kitu mah maneh teh langsung we. Pani rawah riwih bebejakan nu jadi salakina. Cilaka bapana cilaka. Cilaka naon ari maneh? Geus ribuh di wae ya naon atuh teh? Alah, duit salembar eueuh leungit teu pupuguh. Jelas dituneun dina laci. Tadi ku abi teh dihitung da isu rek balanja. Tapi teh lagi geus teu kasampak. Nya leungit ieu leungit. Ai leungit. Nah atuh maneh. Piraku duit leungit dina laci mah. Dah kami mah tadi gede tukang. Anya da lainnya kakak akang henteu teh nya kakak akang ieu bapana dengekeun. Nya aneh bogoh ge aneh. Nah kaman atuh duit teh jelas dari teuneun dina laci, tapi leungit teh pupuguh. Puguh we atuh Mang Usman teh kaget na kamana atuh duit teh piraku cenah leungit teh pupuguh mah. Lamun teu pohon unda, tang tuwe cenah meureun aya nu mau. Ngan sapiraku aya nu mau kapan laci teh dikuncian. Jeung eueuh jalma sejen nu datang ka warungna. Nya kamana atuh piraku leungit teh pupuguh mah nya. Sok aya bae ieu mah. Anya moal kitu aya hubungan jeung kejadian tadi. Anya aya kejadian nu pikakeungeun jeung pikasieuneuan bulu punuk pating puringkak. Abi mah curiga. Moal kitu ku bangsa lembut. Nya ku si Yutul tuyul maksud teh. Nya bisa jadi aya tuyul ka dieu yeuh. Piraku kapan teu kabejakeun di lemur urang mah aya nu ku tuyul. Anya bapana tapi kawiri-wiri aya si Omod. Bawa si Omod nu ku tuyul teh. Kapan teh tadi ge can aya di anu datang salian ti si Omod. Can aya jalma sejen. Nya jiga nama bawa teh si Omod teh geus ngencarkeun tuyul. Kapan apa kahirupan sangsara balangsak. Isi we nekan beureunan nguku tuyul sagala rupa. Tong kitu indungna. Najan nya eta budak teh. Budak sangsara. Bimae hirupna teh weurit. Tapi cantang tuh ulah nyangka lamun mun eta si Omon teh nu nguku tuyul. Bisi aya jalma sejen anu ngencarekeun tuyul di lemur urang. Jeung deui can bisa mastikeun lamun nyokot duit teh eta teh bangsa tuyul. Da moal aya deui atuh bangsa naon ti makhluk halus anu sok nyokotan duit iwal ti si kencit alias tuyul. Ngan nya saha atuh tanu nguku tuyul teh?
Ari abi mah geus teu bae boga sangkaan teh ka si Omod. Kapan jelas. Luyu pisan jeung kanyataan. Datang ka ieu warung. Ari manehna balik, kayaan jadi beka keungeun terus duit urang leungit. Nya bawa ku si Omod bapakna. Ih, cantang tuh. Hanya urang teu can bisa mastikeun. Jeung di kapan can aya saksi jeung bukti. Lamun aya nu manggihan mah si Omod ngagandong tuyul. Meureunnan moal nganjurik nu teu kadeuleu. Pasti anu boga dosana teh nyata si Omod. Beunggeus ayeuna beunggeus. Ngan urang kudu leuwih waspada. Tetehlah geuning aya tuyul. Tak maneh dina nunda duit kade kudu parimpan. Mun bisa mah talian kunaon ku buuk jeung kunaon ku tali. Ngara eta tuyul teh teu bisa nyokotan duit. Enya bapana jangan hanjakal we teh kapan duit teh panggedena jang balanja isuk. Beureun abi teh kudu nombokan we teh gara-gara si tuyul kurang ajar. Itu mitra kaum nangu kajadian di warung Bi Enok teh. Atu ngeunaan eta kajadian teh beja sumebar. Da puguh jurut lamun Bi Enok teh cenah geus kalengitan duit teu puguh. Malahan mah ibur aya tuyul. Sok sanajan eta Bi Enok jeung Mang Usman teh acan kungsi manggihan tuyulna. Puguh we atuh eta beja teh nepi oge kana ceurina si Omod. Pikeun si Omod teh kaget. Moal kitu geus si Oteh. Atuh si Omod teh tumanya ka si Oteh. Oteh ka dieu sia. Di lembur ewek gujud aya nu leungit duit ku tuyul cenah moal maneh sia. Kade ulah cecerem deuleu. Aya nu kalengitan ku duit ku tuyul. Uing mah teu rumasa kapan sadada ieu ge cicing we dina tangka jambu. Kapan uing mah tarapuak paok lamun eueuh nu nitah mah. Jeung dikeur naon maokan duit. Lamun maokan kahakanan mah rumasa we uing teu da lapar. Jadi manehan teu rumasa tuh mau duit. Hanteu. Keur aing mah keur naon maokan duit. Kalieur-lieur. Beureun kudu dibelikeun kudu dipasak sagala rupana mending langsung kahakananana. Lamun lain maneh berarti aya tuyul sejen atuh. Enya nu operasi di lembur ieu euy. Nya kateuing nya bisa jadi meureun aya tuyul sejen. Nya di nagara uing pasti si dangdang tole teh. Manehna teh pasti we nyebarkeun rahayatna. Disewa-sewakeun ka para dukun jeung kuncen. Oge ka jelema nu ngukutna. Si kurang ajar si dangdang tole tah. Aing maninganas kaja si eta tah geus ngusir nyanyiri hatekeun. Awas ya. Keun lah ulah salempang. Lamun aya tuyul mah ku uing bakal ditewak. Pokona mah lamun aya rahayatna si dangdang tole ku aing mah bakal diganggu lah. Ngarah ulah nepikeun ka bisa nyokotan duitna. Ngarah eta sakabeh rahayatna teh ngarasakeun. Tah nu karasa ku uing lantaran uing teu bisa nyokot duit nepikeun ka diusir ku si gebleg si dangdang tole. Atuh lamun di lembur ieu teu aman aya gangguan tuyul maneh kudu milu mantuan euy jeung dewek nyangkalak eta yutul atuh uyul euy. Nya pokona mah uing mah siap. Pokona lamun aya tuyul nu lampreng urang tewak babarengan. Urang warah tah sina bebeja ka si dangdang tole si kurang ajar. Itu cenah mitra si Oteh mah hanteu rumasa. Ngan bae lamun aya tuyul anu gaganggu ka eta lembur. Manehna teh sanggup pikeun nyangkalakna. Rek diwarah we cenah itung-itung balitungan ka si dangdang tole mitra. Mitra kaum dangu beja deui kadenge kana ceuli si Omod. Lamun cenah kawiri-wiri aya si Omod datang ka warung eta Bi Enok. Bi Enok teh geus kalengitan duit. Jadi atuh digosipkeun we ta si Omod teh ngukut tuyul. Pikeun si Omod teh jadi teu ngeunah ngadenge kitu mah. Keur pamaneh teh rumasa ngukut eta si Oteh. Tapi kapan si Oteh mah hanteu rumasa nyokotan duit. Tangtu aya tuyul sejen. Ngan maneh teh jadi kapitena. Teu ngeunah mah. Teu ngeunah atuh. Eta Bi Enok teh nyangka ka uing mah nu geus ngukut tuyul atuh. Cenah kawiri-wiri uing basa meuli beas teh. Sasaha deui nu datang ka warung duitna leungit atuh mah. Nya mage ngadenge eta beja teh. Tapi ulah waka jadi pikiran
lamun urang hanteu rumasa mah urang teu boga dosa. Tapi mak teungeunah pisan atuh disangka dipitnah. Ayeuna eta binok teh rek didatangan, rek diobrot atuh rek dicorag mak. Ih ulah Ujang, ulah arek ngagugu nafsu. Keun najan maneh dipitnah, nguku tuyul sagala rupa. Ari teu rumasa mah urang teh ulah ambek. Keundang kege bakal kanyahoan, saha-saha anu salahna mah. Ah teu bisa kitu mak, tetep atuh. Ngaran uing jadi goreng tuh digoreng ku bi enok pajar teh uing ku tuyul cenah. Pajar teh uing masuk resep ulin ka leuweung pasti nage cenah bakal mawa tuyul atuh. Kapan kayaan kehidupan urang teh sangsara balangsak mah. Nya mage ngerti leuwih ti ngarti tapi ulah Ujang. Hade ulah rek ngagugu nafsu. Keun dangke bakal eraeun sorangan bakal karasa geus mitnah kanu teu boga dosa mah. Kitu cenah mitra. Atuh eta si omon teh untung we bisa dipaper dipaperingan ku Bimae. Cacak-cacak lamun teh dipaper mah bisa wae ngamuk. Kangaranan si omon teh budak anu masih kene balaka sandang. Teu ngeunah lamun maneh teh dipitnah, nguku tuyul sagala rupa. Pikeun si omon mah hanteu jadi pikiran. Tek nurut we cenah ka indungna. Heuleuh mitra waktosna parantos teu nyekapan. Segala urang tunda jajara cerita si Oteh tuyul taloyor deui ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna tumang nuhunkeun dina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sagala kakiran emang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.